Assalamualaikum ayah bunda dan anak-anak kelas 3 Yasir, Aman, dan Sa'ad. Alhamdulillah kita sampai jumpa ya di Jumat berkah ini. Nah, bukan sekarang mau share bahasa Sunda. Bahasa Sunda berarti bukan nyariosna bahasa Sunda oge. Tapi hapunten pami aya kecap-kecap anu rada kasar. Kumargi bukan oge nuju diajar. Nah, anu pertama mungkin bade ngulas heula tentang pengalaman anu matak nineng. Pengalaman anu matak nineng. Nineng teh nyaeta pengalaman anu tidak bisa dilupakan gitu, diingat terus gitu. Pengalaman teh aya nu menyedihkan sareng anu menyenangkan. Tak bahasa Sundana pengalaman pikasediheun sareng pengalaman pikaresepeun. Tah dina buku aya carita engke dibaca ku murang kali barudak kelas 3 Yasir, Amar sareng Sa'ad aya judul piknik ka Taman Raya Juanda di kaca 23 ke literasi nanya. Tah lajeng deui ke urang kedah ngeusian patarosan nu aya dina buku. Tah bukan ayeuna mah bade ngulas tentang kecap anu diubah anu tadina misalkan tina tulis janten nulis. Tah dina buku barudak biasa maca contoh-contohna kumaha nya. Di dia aya contohna di kaca 27 kalimatna kuring bisa nulis, kecap nulis asal kecapna tina kecap tulis. Dilarapkeun kana kalimat kecap tulis robah jadi nulis. Jantan sanes kuring bisa tulis tapi kuring bisa nulis. Tah kalimat kuring bisa nulis ieu contoh kalimat salancar. Kalau bahasa Indonesia itu S, E, dan O gitu. Saya bisa menulis kalau bahasa Indonesia. Pami bahasa Sunda itu jejer, caritaan, sareng objek. Objek teh kata benda ya. Kecap banda gitu. Jejer, caritaan, sareng objek. Kecap banda. Kami dina bahasa Sunda kuringna jejerna nyaeta kuring, caritaana bisa, sareng objekna nulis. Tah bukan ngaharepkeun engke dina kaca 20 genep aya patarosan aya 4 patarosan ke diwalerna entong singkat-singkat. Misalkan iraha kajadiana tanggal 23 sanes kitu. Tapi nganggo jejer, caritaan, sareng objek, janten kalimah salancar. Janten ngajawab patarosana engke nganggo kalimah salancar. Misalkan ieu iraha kajadiana tanggal 23 September misalkan gitu ya. Atos wae kitunya dibukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.